Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Urang sadayana tiasa tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dina danget ieu Ibu baris medar perkawis dongeng. Sataacan dugi kana naon dimaksud dongeng? Di dieu Ibu baris didugikeun sababaraha tujuan pengajaran dongeng. Di antawisna sabada proses diajar dongeng kalawan nggunakeun model inquiry rengse, peserta didik dipiharep mampu nalaah isi teks dongeng kalawan disiplin jeung tanggung jawab. Nu kadua, milih struktur teks dongeng kalawan tanggung jawab. Sedangkan nu katilu ngadongeng kalawan tanggung jawab. Oke. Dilajeng kana wangenan dongeng. Naon nu dimaksud dongeng? Dongeng nyaeta salah sahiji karya sastra lancaran atawa wangun prosa. Dongeng teh kaasup kana wangun prosa buhun. Nu dimaksud buhun hartina dongeng gelar baheula henteu ka ayeuna. Beda jeung wangun prosa nu sajian saperti jargon atawa novel, eta asupna kana wangun prosa anyar atawa prosa kiwari. Sedangkan dongeng kaasup baturna aya carita pantun, carita wayang, eta lebetna kana wangun prosa buhun atawa prosa heupeul. Di antawisna aya sababaraha rupa dongeng anu aya. Anu ku urang kauninga aya 5 rupa dongeng. Di antawisna aya dongeng fabel, parabel, mite, sage, sedangkan hiji deui aya disebut dongeng sasakal. Urang tataan hiji-hiji. Naon atuh nu disebut dongeng parabel? Dongeng fabel. Dongeng fabel nyaeta rupa dongeng anu eusi caritana ngagambarkeun budi pekerti atawa watak jelema anu diibaratkeun ka sato, tatangkalan, atawa barang. Contona saperti dongeng kancil maling bonteng atawa monyet jeung kuya jeung sajabana. Dina hal ieu, dongeng-dongeng nu kaasup kana dongeng fabel biasana boh sato atawa tatangkalan atawa barang nu dicaritakeun biasana diibaratkeun hiji jalma anu bisa nyarita siga saperti jalma. Saterusna nu kadua aya dongeng parabel. Tah upama dongeng parabel mah mangrupa dongeng anu eusina pikeun nepikeun ajaran agama, moral atawa bebeneran nu ngagunakeun ibarat atawa babandingan. Biasana diibaratkeun ka jalma nu mahiwal atawa beda ti batur. Contona model dongeng-dongeng si kabayan. Aya dongeng si kabayan ngalatutut, dongeng si kabayan ngalaroai, dongeng si kabayan ngadepan lincar, jeung rupa-rupa dongeng si kabayan liana. Eta salah sahiji contona. Saterusna nu katilu aya dongeng mite. Tah upami dongeng mite mah mangrupa dongeng anu nyaritakeun lalampahan hiji jalma anu ku masyarakat dianggap bener-bener kajadian nu ngarang eta carita atawa ku panganutna. Contona sapertos dongeng Maung Kajajaden atawa dongeng ngepri atawa upama di urang di masyarakat Pagidulan sok aya carita Nyi Roro Kidul. Tah eta asupna kana dongeng-dongeng mite atawa mitos. Kadang anu nyebut oge mitos. Tah saperti kitu. Saterusna nu kaopat aya dongeng
sasakala atau sok sering oge disebut teh dongeng legenda cenah. Nyaeta rupa-rupa dongeng anu eusi caritana dipercaya ku penduduk satempat yen carita eta teh bener-bener kungsi aya atau kejadian. Tapi dongeng sasakala mah teu dianggap suci atau sakral seperti mitos atau mite. Contohna dongeng sasakala Situ Bagendit atau sasakala Situ Patenggang jeung sajabana. Tah nu pamungkas aya nu disebut dongeng sage. Malah aya oge nu nyebutna teh dongeng pamuk. Nya kitu-kitu keneh eta keneh sami. Dongeng sage nyaeta rupa dongeng anu eusi caritana aya hubunganana jeung carita sajarah. Kadang oge disebut dongeng sajarah. Carita nu aya dina dongeng sage biasana ngeunaan kapahlawanan, kawanian, kasaktian, sarta keajaiban hiji jalma. Contohna dongeng Prabu Siliwangi atau contoh saja seperti dongeng Wali Songo misalnya. Tah eta rupa-rupa dongeng diantarana aya 5 tadi, aya fabel, aya parabel, aya mite, aya sasakala, hiji deui aya sage atawa pamuk. Saterusna aya nu disebut unsur intrinsik dongeng. Meh sarupa jeung unsur intrinsik nu aya dina wangun prosa sejenna saperti carpon atawa novel. Tah dina unsur intrinsik dongeng oge biasana diwangun ku nu kahiji aya tema, aya palaku, galur, latar, jeung amanat. Tah hidup tangtu pernah ngadangu malihan aya nu geus apal meureun naon atuh nu disebut tema. Tema teh nyaeta gagasan pokok anu jadi dasar pikeun pangarang dina nyusun carita. Kahade nu ngaranna tema beda jeung judulnya. Tema nyaritakeun gagasan pokok sedangkan judul mangrupa awal dina hiji carita kitu nya. Saterusna aya palaku atawa penokohan. Tah palaku mah nyaeta biasana ngeunaan watak tokoh-tokoh nu aya dina carita kaasup penokohanana kitu nya. Saterusna nu katilu aya galur. Upama galur nyaeta runtuyan kajadian anu mibanda hubungan sabab akibat. Kitu nya. Tah eta disebut galur. Aya galur maju, aya galur mundur, aya oge galur mabok tengah. Anu kaopat aya latar ngawengkut tempat jeung waktu. Biasana lumangsungna kajadian dina eta carita tah itu disebut latar. Upama tempat bisa di imah, di sawah, di sakola, di kebon. Upama waktu bisa ngawengku ayeuna, kamari, harita jeung saterusna. Sedangkan nu terakhir aya nu disebut amanat. Amanat nyaeta pesen nu hayang ditepikeun ku pangarang kanu maca. Biasana amanat bakal kapanggih saupama urang geus rengse maca eta carita dongeng. Di dieu kusim kuring balis dipedar atawa diebrehkeun salah sahiji contoh dongeng. Tah anu baris ku ibu diputer nyaeta perkara dongeng sasakala nu judulna Sasakala Caumanggala aya sikian. Sabada hidup nitenan ieu dongeng pek ku hidup teangan unsur-unsur intrinsik nu tadi ku ibu geus disebatkeun. Mangga ditingali.